Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sugeng para wargi semoga urang sami-sami bandungan deui lajengan cerita Jawara Tinuhana karangan Krishna anu kiwari baris bandungan bagian anu ka-50 genepna. Sakumaha anu kauntos kauningna dina bagian anu ka-25 padaran Mang Dedi kepegatuan Cijelema semedarkeun kaayaan alam pabeubeurang khususna di Kademangan Cibendi. Nyatana Den Purwa kalaporan ku Wardi yen putrana Bapa Lebe urang Cisowok di aya liwat ku hiji tangtungan jalma calonnya. Tah dumasarakan hal eta Den Purwa atuh kali Wardi harita mudag kalalaki anu mawa awewe teh atawa anu liwatnya. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita nyalangkung paus nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Ngan kana hilap lo, kana janela ulah poho kana panto komo tali kana kunci masuk sing terapi wilujeng. Bangsa alam beki berang baik harita teh gancangna cerita Den Purwa jeung baladna geus terepi ka urut gelut Wardi tadi teh hanya ka si gagat bodas teh geus teu aya di dinya jigana bae geus init atuh neruskeun ngalampahanana atuh Wardi nya kitu deui ku upas ki upas teh hanu euleun ari Den Purwa raratere tempuan kaayaan di dinya anu ledug urut gelut. Maka mana musuh teh Wardi? Panjang aya urutna wongkol, rupina matos kabur deui. Dan hayu urang susul ka ditu menawi aya. Ceuk Wardi berjengunyu ka tonggoh. Anu memang aya jalan satapak kadinya teh. Kalawan teu mikinan kasembutan beratiwan arinit deui leumpang gancang leungih gancang batan tadi. Terus mapai jalan satapak anu netek nanjak dibarengan ku hiliwirna angin letik. Di beberah kurecetna sorak manuk tiluan ngagerdik berjeng napas ngaregak teh ya. Kesan geus ngucur masahan awak. Telina barang tepi ke hiji mumunggang. Wardi meuni curinghat. Sabab belah kikidu nempoan lumpang berjeng mamayang awewe. Yakin si gagak bodas musuhna teh tadi. Nuker lumpang kelawan tenang. Telumpat sakumaha biasana. Cek sangkaan musuh nama mudah cenah. Tutuh, agan yakin jadi tutuh sebangsa tutuh. Ayo lumat agan, agan. Cek Wardi berjeng terus burung lompat panggilanna. Itu burung. Den Purwa ugen nuturkeun disusuli ku pas kadia. Tekungsilah geus tepi kan lujungjung. Terjungjung. Harita megat jajalaneun si gagak bodas. Sing pedega hareupeunana. Atuh pugu si gagak bodas teh meningat jenghok bakat kuliwas. Reet ka Wardi, reet ka upas kadia, cakakak seri, baun anu bunga. Lantaran musuh nak daratan deui. Alus pisan. Syukur ya dan tadi ayo. Bari jeung mawa balon.
Jika na subuh gelute kaya gebayo. Ayo, gegera maju siya, Warni. Rek naon siya nih. Tadi ha? Ay garik yung mangkalakiya. Gira-gira dala siya bisi bodar. Segala ona siya. Bang kamaro hirup teh. Nyon siya kaya arik. Yang kalakain. Rasa pun siya. Hirup. Gagak bodas terluncat ke bawah Wardi sugunang disiap rek ngarujan gendada Wardi. Kira Wardi kagigi atau belasat si gagak bodas melepas kak tukang. Gila, saraya malik yang harip ke musuh. Marijeng taki-taki pikirnya wak si gagak bodas. Pandi, mantau gagak apa? Dan Purwa ngaharewos jengelingan. Wardi unggul tangga ngarti. Ari gagak bodas katara bangun gemesin pisan ka Wardi teh. Cagin etanya mojang. Sanggeus kitu singkir deui arek ngayunan musuh. Pedeng keren nulak sangkeng. Reketak atuh harita. Musirkeun tenaga. Panon murlang kanu ciluan. Ngarasa penasaran hayangnya hok kana kakuatanana cenah. Heh, kesila. Mamen nerukeun pertaruan leuwih hade jawab heula penanya kula. Saha anjeun anu sanyana jeung urang mana? Cek Den Purwa harita bari jeung teu waspada bari asak hitungan. Sebenarnya ada gelut dok gerak maju aing ke saya dipikir ngayuran siap gerdon makin nanya ke ngaron muaya guna ada meni udah terus dan darum cek si gagak bodas berjeng terus nubruk ke Den Purwa dengan melebat tarik nyekek burung atuh puguh Den Purwa meninga jengok rekat kira agilkeun awakna beri ngedorong genggam palingeun kana dada musuh. Hiu beresur. Ditakis ku si gagak bodas. Tepuk. Hiu. Atuh harita bahuleukeun Den Purwa kemenangan. Sabab beungeun gagak bodas meningan sakilat nomor deui. Cengkang Den Purwa ngajengkang. Tapi gancang harita. Aduh. Tatelah kurang ajar sakeun sabangsat. Syah. Samrut Den Purwa narajang nuju arah teh puhul ciri musuh. Tapi gagak bodas lain jago sakatiga. Najan heueuh atuh manehna. Rada sahandapun dia umur mah tapi ilmu nak luhur awak jengkung badag. Dengan musuh anu melebat di papan ku pilang leungeun kencak. Yo, beradug. Ragu atuh harita. Den Purwa ngarengkong terus muring sabab leungeunna asa diadu jeung linggis. Kayaknya siya. Moncong na bangun sa orange hot ya hot ya hot ya hot so motor dori pulang sobi aduh ya anu tungtung nama gerduan anda tarung ragot na kadangan sini tonjok sini sepak sini badung sini banting bekilila bekir ongkah malahan tempat na bekina geser Den Purwa pintar malih na haja mancing-mancing si gagak bodas bekin geser sina anggan cenah kaitan mojang barangis ayah setengah tumbak jauhna Den Purwa si Wardi ngarabu mojang terengbang di warung pat tesirikna tiba baranti si gagak bodas harita kirang luncak rek mudag Wardi maksud nama tapi kan sakilat direngka sukuna harita ku Den Purwa si gagak bodas labu kerja sudan deui atuh harek najung ka Den Purwa keur kepos atuh najung nyamber angin si gagak bodas nafsu sabruk-nubruk di papan gudang paleungeun anu teh nyamber gado hiu begadug lengak si gagak bodas ngalengak bareng jeung kitu perut kenca Den Purwa harita nyamber kana dadana hiu buh
Hindi tamang manggulo. Cek si Gagak Bodas. Barijeng hanapas kerasaan bekanan na jadi sesak. Panon wiabun sali kilung atau mundur salengka. Sok atuh nyabut sekin. Katempo ngagulap esuning matak paur. Siap beresat. Eta sekin dilempagen. Lempeng pisan karena dada Den Purwa. Gila. Den Purwa ngagilekeun awakna beri ngarawel sekin anu sakitu gancang jeung cepetna. Kawak ditawak lemah perahna langsung dibabetkeun deui dibalikeun di karbogana. Atau puguh we si Gagak Bodas meninggal lenyap hatena. Manehna teu nyangka yen bakal kitu kajadianana. Ulah, jlung atuh harita. Si Gagak Bodas loncat ka gigih kepos eta sekin dilepas celep kana tangkal kain. Cek si Gagak Bodas geus buda bener-bener buda amarasna. Mulai geus teu asa-asa deui adalah terus mundur arek ngawahan maksudna mah. Bogana trek ngagunakeun ajian-ajian mati warahan Panjiruyung teh. Mana sok kurang ajar. Guna sama si Ainu apa sih? Ayo dah bisa nyawa si arek dicabut lain. Rasa kerja. Raketak. Si Gagak Bodas watak aji. Gagak sawangan. Anu balu karena bakal jadi mamanga lamun segena ka musuh. Nyok sebut. Si Gagak Bodas yang bermusuh ngalayang lir dadalinya bet mangsa. Tapi Den Purwa waspada tuh iatna. Kita dikira oge geus ngawatak aji karang braja pikeun ngabenung serangan musuh. Teu bisa dipondah deui. Dua kekuatan bantrok yuk. Jangkaan si Gagak Bodas malik ditatukan bericin ngalengak. Tanaga batina malik kana dirina sorangan balukana ngap melikeun kasesak. Tersadar menghina sesambat. Kakara harita manggih lawan anu roha kasyak Den Purwa narajang dualeng nali siap rek ngadagur kana tarang si Gagak Bodas. Korea beledung. Nakis sekaligus. Beledung asiga aya sora nu bitu. Dua kekuatan bantrok deui bae. Aduh, Den Purwa muringis terus narik napas jero mulihkeun deui kekuatanana. Sadengkeun si Gagak Bodas ngalompreh kene terus namru tanagana asa musnah. Awakna leungeus ka tangan pangawasa. Sungut ngabudah jiga anu engrin. Sakedapan mah duanana cara ricing. Teu aya anu wani ngamitian narajang. Kakuatanana hampir saimbang ngan Gagak Bodas eleh tanaga. Alah, podaran Aden, nakalaka diantep bae eta geus rubuh. Cukupas karunya anu ngarasa jengkel. Peda anu gelut salse pisan. Dekanyawan yang duanana ribu. Tas nagunakeun tenaga inti sapinuhna. Tapi atuh harita memang gede gunana ke Raden Purwa. Sabab harita teh keneh sadar kana tujuanana. Gancang lubruk si Gagak Bodas maksudna arek ditewak. Tapi si Gagak Bodas oge geus inget kana kaayaan matak balai. Korea tudang terus. Bagaimana sejauh moto-moto suka bunga siya. Ay, coba gue elay si Gabong. Ano mo kayo sigunakan kami? Rasa gue masaot. Cek si Gagak Bodas berincang terus kawahan day. Nagkunakin ilmu-ilmu na anu wis mati. Atuh tuntuna ger tarun day luwih rongkah batan tadi.
Gagak bodas benar-benar sasil ngawasa dirina. Dengan gunakan ilmu-ilmu di Panjiruyung, da buktina hampir hasil ngarubuhkeun Den Purwa. Ilmu di Panjiruyung da buktina geus hampir ripuh Den Purwa dengan untung Den Purwa buru-buru ngawatak aji kitumblag pikeun nambahan bobot diri. Anu gede gunana keur ngabenteng serangan lawan. Hyuk giur. Gagak bodas nampilingan diperangan ku tenaga batin anu rohaka. Tapi sakali ieu mah denggar cadas. Naon sababna? Sabab Den Purwa kuat panjenengan gunung. Ditampiling ditajong teh boro-boro ning rubuk lakah ngajeng teu usik-usik acan. Wah, ya jan rasakeun sia. Babi. Lebah di mesi Gagak bodas redah maruh ngir hatena sabab ilmu manehna geus hampir beak kabeh geus digunakeun keur ngabinasa musuh hiji tapi edas can hasil keneh raketek ngumpulkeun di tenaga sapriduna arek digunakeun sakaligus we cenah pikeun ngabinasa musuh barang geus saya gasyo beledung 20 pahujanan dada musuh tapi edas Den Purwa tetep tagen teu bisa obah sukuna jiga akaran kana lemah. Atuh tuntuna masih Gagak bodas beak tenaga maya mundur bari jeung napas ngahega. Namun kakak daun dari menggeluk. Badak gua teuing tapi aing beri Panjiruyung bae eleh gua ada rasa geunsya. Si Gagak bodas bari jeung terus-terusan kunyamkeun matak ajianana. Nu teu aya hubunganana jeung ilmu silat. Nu digunakeun ku si Gagak bodas ilmu siluman nu bisa diparentah pikeun ngabinasa ka pihak musuh. Barang dicaca papat kencang jawokanana. Beungeut si Gagak bodas robah jadi geuneuh kuntu kakerok ngancing lir anu kasurupan. Dua lengan dicampangkeun ramo-ramona ramakah jeung semu heula ngendung tenaga. Atuh si Gagak bodas atuh geus kasandingan setan siluman anu bisa nambahan tenaga jeung kakuatan. Ilmu naon digunakeun ku si wawalak teh? Tantu ilmu siluman keun sia ku aing. Den Purwa ngagerentos lebeting mana. Ras embut kana amanat ti Aki Puralaga. Yen lamun senjang harapan jelema anu katumpangan ku siluman, ulah poho ka Allah sarta sing husnul bacaan. Nya harta keneh Den Purwa mantengkeun batina memuntangkeun Maha Kawasa. Sangkan dipaparinan kakiatan anu cukup pikeun ngayonan eta musuh. Sedila atuh semut si Gagak bodas narajang. Dua lengina anu luas derek ngaranggem kana beungitna Den Purwa. Lamun sekurang-kurang narikat mah mata cilaka. Panon bisa bocoros dikarekeb. Tapi Den Purwa teu guguk sakilat. Nyuaikeun eta leungeun musuh. Bari jeung kacrot tuduhan beungeut si Gagak bodas. Hiu karawak. Cenah cik Den Purwa ciguna keuna pisan kana beungitna si Gagak bodas. Allah, bodoh. Barang kecrot ludahna Den Purwa kena beungeut si Gagak bodas anu kocak cerit bari jeung gurubung terus luncat ka tukang. Bari jeung ajelet-ajeretan teu beda jiga monyet tutung buntut. Gura-gero terus atuh beungeut dibalur ku taneuh suku gegeblig kana taneuh. Ku Den Purwa teu diantep. Anu keur ajelet-ajeretan teh dibabuk lemah pedukna. Kubrang si Gagak bodas ngagemut kana taneuh terus kakejat jigan sakarat sungguh celawak panu buya buncali tapi barang arek ditewak deui leungeunna Gagak bodas ngagurubug turut ngagurunjah hudang Berumbang atuh lumpat beri jeung jajarita menta tulung eseuneung mata kuatir atuh puguh we Den Purwa meni celoho teu nyana musuhna bakal kabur nu sakitut gancangna les si Gagak bodas teh katempo kahalangan ku kakayon anu jarangkung Wah!
Purwa atuh harita bareuheudin kelakah ngajanteng ngayu musuhna anu aprek-aprekan lulumpatan. Barek Aden, Cik Upas Karya berjeng berengbang lumpat jigen musuh-musuhna atuh Den Purwa ge gawak kabawakeun belecet di hidung udag ngiting belesat gancang pisan ngabeberik si Gagak Modas perkara sadar beureun Den Purwa teh tapi hanya kal si Gagak Modas teh lumpat nak jiga aya nu bawa jamanikeun kokolebatan lir kilat geus dikatuturkeun akun udag nya akhirna Den Purwa jeung Upas Karya arereun napas ngaharegat beri usap kesan anu rengung panon mencerung kaluhun tutupan. Ari si Gagak Modas teh kapangih tapak-tapakna acan. Atuh cilaka mang. Si kasabelan teh tarik pisan lumpat nang kumaha lamun geus kieu. Tapi gawe teh kapake hasil tarung teh ukur rongse. Da musuh teh kabandang. Aduh, Den Purwa kumandiar. Ngaraos hanjeru ka bina-bina sabab musuh anu geus hampir beunang kelakah kabur teh katewak. Katuh Aden, mang oge bingung ari tos kieu mah. Nah kedah kumaha urang atuh udah deui atawa ges. Barang kergenung catur kitu anak hiuk aya anginnya gedebuk tarik pisan nebak kana tangkal kai nepikeun ka timplanaon kawas arek kerungkan sorana guru handaruan mata ketur jeung mata keueum atuh puguh we nu duaan teh menipati ngarenjang ten laliuk ka kencak jeung ka katuhu sabot ka kitu cakak aya nu seri sorana handaruan terus harita Kapang nilai mah sama main kejauh dia awas rasakan rasakan kusya aing bakal ngayakun palitungan gawa kusya dina hijuang aing datang. Datang na eta angin letik bekinilah beki ngagedean ngagerung ngaguru beki tarik. Mekeliala beki jauh. Sorana jika maju ke tengah leweng. Atu puguh Den Purwa jeung Upas Karya meningat jenghok bakat kurewas. Dua nana carohok netep ke jero leweng. Nyau akhirna beki laung cep angin simpe jempe. Keayaan alam balik deui jika tadi. Muka dengi iwati serak manuk jeung tingkorosak dan daunan kat kebak ku angin letik. Ayo Den, mang masa kadareuh siluman jika ada mamang. Sabab tadi teh musuh urang kasurupan tantu siluman anu nyurupna ngancam ka urang. Rek ngayakeun balitungan cenah. Tapi tongku dosil. Sabab urang teh manusia makhluk anu mulia nungguin Allah. Asa urang ulah petot-petot ulah pohokaan dia yuk urang balik mang. Nangga ngiringan agan. Da cuma najan diberi koge musuh teh
siluman meureun agantah mending mulia da si gelis geus katulungan meureun jeung Paskarya harita darya pisan manehna ngarasa reug-reug da angah lembe katulungan. tah bener kitu mang hayu urang balik anu mah Braduanana marulang dijajapkeun kureana surat Tonggeret. Kawan tu harita alang geus murid harita teh. Mata poe oge geus tunggang gunung. Hawa mah seger jadi tiis matak betah jeung matak waas. Belah kulon ngempur seng koneng. Cahaya mata poe geus sarobah. Kasugri para wargi baru salampahanana Den Purwa kairing ku Paskarya anu nguruh ka Cibendi atawa ka Kadamangan. Teu meunheul eta sakedeung tuna sakedap insyaallah kaharep kasampeur deui. Ayeuna urang pusarkeun perhatian urang nyatana kasih Gagak Bodas anu eleh tarung jeung Den Purwa teh. Geretrean di sarada mapaesan kayaan alam harita tekung Srila tareh sareupna. Di Gunung Sambung ayat kuring ngadigleung pan sosoranganan. Katempona teh bangun lungse jeung beak harapan. Tonggeret beukirean bae di sarada, manuk-manuk receh pate melanjung baturna jigen meanang panguban. Gagak Bodas harita balik ka imah guruna bari jemawa hate nu sedih peurih. Lantaran saumur dumalah kakara harita menang kapuri ati bet eleh di pakalangan tarung kadese ku musuh nepikeun pengalaman ruksak awak. Kagak aing teh jang tamat dina mulai bangarti ngalabangan bisa mungkin aja gadewe berlebihan aing jika dok panjeruyung kita bu aing can kami mikir ilmu nak aing meureun. Dan geuning aing teh eleh keneh kumatur. Teh lamun kieu mah gableng guru teh salingkuh ka aing. Ngajarkeun tegas beak beres di cenah kitu. Dikeprukeun cenah ka aing sakabeh ilmuna cenah kitu. Tapi kejahatan kieu. Wah, tungtaingkeun gableng guru teh. Jika nu ngomong ka aing keun sia. Rek diolok deui waing sangkan ilmu si guru diturunkan deui ka aing. Si Gagak Bodas jadi goreng hate nyangka teregejeug nyangka teu bener ka guru sorangan. Maklum jelema atah warah kanyaho jeung kabisanangan kana urusan kitu we wungkul teu dibarengan ku pangajaran akhlak jeung budi anu linuhung. Barang tepi ka imah guruna kasampak di Panjirubung keur ngabaheulai we sorangan nyidabang balung. Biasana masuk dibarengan ku ngaungna, ayeuna mah da geus pae. Bari jeung nempo ka pakarangan anu geus kahibaran ku cahaya layung, katempona unyang koneng estuning mata kabita. Mangsa-mangsa katukang mah wanci kitu teh si belang sok madakom nya dahan jamu anu doyong. Ngadon ngalayung bari jeung ngangin. Tapi ku ayeuna teu aya sabab si belang geus pae aya nu ngabinasa teh. Ieu kabeh estuning matak muat-muat kana hate Panjiruyung nu keur loba kasedih jeung kalewang. Kunaon dulu? Dah waya ki enggah urang wae na mambarung ka mas lieur. Cek Panji Gagak Bodas ka guru teh kawas kasasama we. Nang tulung hareupeun nawang ka imah. Aing ngomong sugal jiga ka babaturan. Eueuh pisan kecap sopan ka guru teh. Bubuhan kitu warahanana meureunna. Tara digutrak digetri ku Panjiruyung ge. Hae. Gening manye Gagak. Gas gimana mending ngambleng ya. Jeung kunaon pakaian kotor gitu. Kasabu ragag kalucak. Heran. Akada ayeuna maneh kitu begas euy.
Cek Panjiruyung nages-nages kena pakaian si Gagak Bodas. Anu memang becepok kotor jeung sarwe. Atuh Gagak Bodas teu beuki sedih we hatena. Asa digerihan ku hinis lamun geus mah ngadengin banyak itu teh. Jeung beuki teu pangudu kana pamanegan guru. Maneh ngajawab, "Blak yuk nya golodog bajing." Ngajonggo eueuh pisan kasopanan. Wah, pantes we ngalaman gege lantaran guru mah juga nu asa-asa nurunkeun ilmu ka kuring deh. Bukti jadi kieu yo. Kuring ka wiratan. Oh, nya kumaha ieu teh? Nyaon sabab nggak maneh ngomong kitu Gagak? Bro, kuring teh menang kansenagaan. Wirang jeung narangsa. Kuring eleh ku jelema musuh. Tapi kan kapaksa kabur. Sabab damun teu kabur bakal cilaka beli. Kuring ngarek ditewa ku musuh. Sartarik di bayat. Sedih kuring jeung guru. Sama guru yang ikut ka kuring. Aduh ngomong. Jika anu anu beak kabeh geus campur ka kuring. Tapi mana mungkin nah dilawan ku musuh sahulu ke kuring. Cek si Gagak Bodas nganahan-nahan ka guruna ngalaman eleh teh kalah nyalahkeun batur. Atuh Panjiruyung meni unggut-unggutan manehna ngarti yen muridna manggih kasusah. Oh, Jadi maneh teh tas tarung. Budak tengah hati ku maneh. nah maka atuh belagu teuing. Maneh keboga akal. Musuh masanya nate berat. Ngan sia nu goblok, sia nu belegu. Bulaku arek ku musuh sahulu. Naon wae sia pangabetus sia teh. Gening sarua ngomong nate kalasar. Panjiruyung ge kitu ngomong nate. Kelakah Malik Maido nyalahkeun ka muridna puguh we si Gagak Bodas mending ngarenjang. Ngarasa luas ngadeng omongan guruna kitu. Wah, kumari guru. Kamana bae ngomong teh. Geus puguh. Waktu cukup mangsa cekap can para pamirsa. Ieu carita urang tunggal hilang. Kumaha atuh jenengan naon anu bakal kajadian bisa menjing dina satu acara sarua made di baris maluruh bagian anu ka-57. Ya kan ini sekadapan nya atuh bade istirahat keur mainan acara.